Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Saatos lami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun warigi-warigi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah danget ieu urang tiasa ditepang damukeun deui sareng jujutan carita Jakarta rana baris ditaratas ieu naskah carita bagian anu ka-18. Sakumaha nu kantos ditaratas dina Hancan Katunda bagian ka-18 harita teh lumangsung di hiji lembur aya hiji kaributan lantaran harita teh daratan jalma-jalma euwah-euwah di pileuweungan teh alunya di antarana atuh harita si Dodeng jeung batur-baturna ngadatangan kaita lemur, atuh lemur teh urang lemur ngangsreg harita nyatana deuk bebela meureunnan ka lemurna. Kumaha atuh para pamirsa lajengna ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita urang lemur harita teh eueuh anu mahi pikeun ngayonan kaeta jadug-jadug di antarana si Jupri Asdur jeung batur-baturna. Harita warga masyarakat satempat atuh ting gelejerot kuak deui kejerot deui diparek-pek harita teh disiksa kuduaan. Tungtuna ngajoprak eta urang lembur teh humarurung teu pira masalahna mah pedah eta urang lembur teh nyebut setan ka si Asdur saparakanca kejerot guak deui terus diparek-pek kuduaan silih genti harita pok atuh si Dodeng sok sia saha deui nu arek nyungur nyebut setan ka aing teu narima sia goblok. Sok maju sia. Untung sabot keur kitu teh kadenge si Jupri ngomong ka si Asdur jeung si Dodeng marentahkeun supaya eureun lantaran ngarasa geus cukup da musuh geus rubuh. Barang menang ngarampok geus hasil tinggal mawa we wungkul. Aya oge anu sababaraha urang deui atuh geus teu wani maju dengan saukur cara ricing bari jeung ngalaper pinuh kasieun. Aduh, yop, Dodeng, euy. Geus ada deui, cukup. Sakitu ge, yuk, ganjang. Beresan bawaan. Yop. Heuh nya, ayo ah. Ari geus cukup mah. Ceuk ki Asdur harita ngomong kitu. Menang parentah kitu atuh si Jupri reg duanana eureun terus atuh sakabehna gancang nguru kana barang hasil rampogan teh terus we di barawah meuni angkaribung sagala dicokot sagala dibawa ceuk kasarna mah kauyah-uyah di bawah ayam jago adu opat deuk kaliwat sanggeus kitu mah bring atuh sakabeh arindit geus teu malire ka urang lemur anu araya di dinya. Samalah atuh si keling mah menikeun kabari ngaheot sagarupa leumpangna teh bakatku naon bakatku segumak kana hate bebeunangan cenah. Malikan atuh ka urang lembur
anu araya didinya keneh teu bisa majar kumaha. Barang teu beunang nyawa ngalayang. Atuh saurang gegerungan ukur hate we anu sedih jeung nalangsa. Parandene kitu teu kungsi lila saya sadar kana kaayaan. Terus atuh batur-baturna anu gegerungan dihudangkeun sina. Nangtung bari jeung dibeyeng. Ari nu saurang deui mah atuh geus teu nyawaan harita diparayang dibawa ka lembur pikeun diserahkeun ka kulawargana. Nu satuluyna bakal dipulasara sapuratina kasugri para wargi. Cag urang tunda heula kaayaan di lembur eta anu meunang ranjahan ti para garong. Ayeuna urang tuturkeun nalampahan si Jupri sabatur-batur. Maranehna sanggeus rengse ngagarong kelawan hasil jeung nu cekil. Harita teh kaayaan beuki beurang bae alam teh. Mata poe geus lingsir ngulon. Tong ngeret geus reang di sarada ti tadi keneh. Karasana mah alam teh panas meuni moderet. Si Jupri jeung wadia baladna atuh keur leumpang di jalan setapak. Anu berasna teh ka jero leuweung rek nuju ka guha cenah anu jadi tempat matuhna. Manu kadenge keneh recet di sarada, pating arat celuh dahan kai, sorak dang daunan pating korasak, pating korosok. Katebak ku angin sore. Gancangna ieu carita. Maranehna atuh jog anjog ka hareupeun lawang guha teh. Terus atuh nyingraikeun dang daunan anu nutupan liang guha. Pikeun jalma anu saliwatna jigana moal aya anu nyangka yen didinya tukangen anu ngaroyom teh aya guhaan. Cukup laluasa di jarona pikeun panyumputan jalma-jalma nu jarahat mah. Sanggeus dang daunan disingraikeun bre aya lawang geblus 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 kabeh arasup ka jero eta guha. Sanggeus aya di jero guha maranehna meunikeun kacolohok. Naon sababna? Sabab didinya aya saurang lalaki anu keur sare ngajoprak nang karak bengkang. Sora kerekna meunikeun katarik teu beda we jiga bagong anu keur sesegor. Atuh si Jupri jeung baturna geus teu kasamaran deui. Yen anu aya didinya keur sare teh tayalian iwa ti guruna anu katelah Badrowi teh. Atuh pungguh we. Maranehna muni aratoheun pisan. Ari sabab geus sarada lila teu panggih jeung bos teh. Anu pok si Jupri harita. Alah, geuning aya guru urang euy. Tu deuleu kumaraneh. Kadeuleu teu. Pokna harita. Si Jupri ngomong kitu atuh dijawab ku si Robert. Ya. Kadeuleu ku aing oge tulah. Da gede awak guru urang ngalain. Tuh. Ya harus atuh. Bet. Hardina mata dewek teh jeung mata si laing sarua awasna. Ya atuh. Nyapiraku atuh ari make jeung teu awas onaman lain ku bisi. We atuh. Mata dewek salah dedeleuan. Da geus lila teu panggih jeung guru teh. Magas. Matong wakang ngobrol, mending oge sok. Beura pernahkeun ieu babawaan. Hasil urang teh boy ayeuna ngobrol mah engke gampang. Ceuk si Dodeng marentah harita ka baturna. Nempas kana omongan batur-baturna anu terus-terusan atuh harita kene oge nundaan babawaanana. Kadenge kaayaan dirinya jadi gandeng kulisik atuh ki Badrowi. Anu keur sare usik terus atuh hudang bari jeung rarat-daret ngencang atuhu. Nitenan kasa kuliah eta guha. Bre atuh harita katempo murid-muridna anu lima teh geus daratang. Pok atuh ngomong sorana muni agem. Sarua we jeung awakna anu jangkung badag bosongot budi ambrotan. Geuning si laing eta. Geus daratang euy nah di mana usaha teh jiga hasil maraneh teh ieu. Nya puguh wae atuh Abah.
kuring sebatur-batur teh karek datang tas usaha aya berkah poe ayeuna bayu. Nah sia ti Jupri diiraha sia jadi ajengan bet nyaho berkah sagarupa sia. Nah teu balik sia ngomong teh kejeng berkah-berkah. Montong ngomong kitu sia teu pantes pikeun urang mah deuleu. Sia na kumaha kitu Abah? Lain kumaha sia goblok eta mah berkah kitu mah pergi ajengan. Pan ai urang mah lain, lain ajengan lain. Jelema euceureuh lain urang badog kabeh ge. Ai Abah pan ieu hasilmu cekil teh. Matak nyugemakeun. Kumaha ari Abah atuh? Nya nyugemakeun teh keur urang. Pan anu dipaokna mah berkah-berkah. Mikir siang ngomong. Laras kumaha Abah sehat? Cager euy, cager dewe gua. Matak bisa datang ka dieu cager aing teh. Syukur we atuh Bah duh. Ari cager mah. Kumaha ari ngeunaan anak dewek. Na geus aya beja na atawa aduh. Kumaha betnya ogelin. Maneh geus meunang araratan ngeunaan anak Badrowi kumaha ieu? Cisok kudu kaharti ieu. Aduh Abah nyaeta acan geus dikureling ka saban lemur oge can kapanggih Bah. Samala sarerea oge acan aya nu bisa manggihan. Nya teuing ka mana atuh indit nama. Ngadenge jawaban serobet kitu sanajan ngomong jeung guruna. Tapi da juga jeung babaturan we. Teu bisa lemes. Lantaran naon? Lantaran pikeun maranehna mah teu ngarti kana tata krama jeung adab kasopanan teh. Tapi keur Badrowi oge teu jadi matak ambak. Da memang diajarkeun ku maranehna. Tok atuh harita ki Badrowi. Dewek ge ngarasa heran barudak. Na kamana eta anak-anakan teh. Inditnyaan bangkar warah boga anak hiji ge. Teu daek ngagugu kana kahayang nu jadi kolot. Nah asa tenempo si Juha jeung si Oded. Geuning kamarana tah manehna? Ki Badrowi nanyakeun ka muridna nu dua. Nyatana si Oded jeung si Juha nu harita teu katempo. Pok atuh harita si Asdur harit. Nyata Bah, si Oded jeung si Juha teh keur kalemur maranehna, keur maluruh hiji awewe cenah. Nagur naon si maluruh becewek? Naon sababna make ditiangan teh awewe? Jawab sia Dur. Sok. Jawab sia. Ya, kumaha Ben? Ulaan-ulaan ni siya. Bet kering. Ari siya geus munang raratan acan ngunaan anak dewek. Aduh naon? Mah, nyata acan. Geus dikuriling ka saban lemur oge can kapanggih Bah. Samala sararea oge Bah acan aya anu bisa manggihan. Nyateun ka mana atuh inditna? Itu jawaban si Robet nu ditepikeun ka Badrowi. Sanajan ngomong jeung guruna tapi dah kitu atuh ngaranna ge jelema jahat. Teu beda kawas ka babaturan we ngomongna teh. Ngadenge atuh omongan si Robet kitu, pok ki Badrowi harita. Aduh. Dewek ugeran. Nagamana anak-anakan teh inditna. Nyaan bangkar warah gablag penyu hiji ge. Tedek ngagugu kana kahayang kolot teh. Na asa teu neuleuh aing si Juha jeung si Oded. Keur kamarana maranehna? Ki Badrowi harita nanyakeun ka muridna anu duaan deui. Nyatana si Oded jeung si Juha nu harita teu katempo.
Pok atuh harita giliran si Asdur anu ngajawab teh. Alah, nyeta abah, si Oded jeung si Juha teh keur kalembur. Maranehna teh keur maluru hiji awewe. Hah? Keur maluru hiji awewe. Keur maluru hiji awewe nya. Baru keur maluru saurang awewe. Dah naon sababna? Ayo sababna mah kieu geura abah. Barabat atuh harita si Asdur ngadongengkeun lalakonna. Ti mimiti si Jupri jeung si Oded patelak jeung Arum Rengganis. Katut ki Japar teh terus maranehna atuh boga maksud hayang malas kanyeri cenah ka Ki Japar jeung hayang ngaranjah lemburna. Tapi bari jeung hayang laksana deui nyatana ka Nyi Arum Rengganis anu nurutkeun katerangan ti si Jupri katut si Oded mah hiji tangtungan mojang nu kacida geulisna. Sanggeus rengse ngadongengkeun naon rupa. Pok atuh harita si Asdur mungkas dongengna. Tah kitu abah, samalah kuring sakabeh geus boga rencana. Jajara daun, lamun eta awewe geus kapanggih, di mana lemburna isukan peuting sakalian rek didatangan. Hah? Rek didatangan? Nya bah. Kunaon abah seuri? Hade tah, hade. Rencana sia kabeh oge euy. Anu kitu mah karek ngaranna murid, karek kasebut ngaranna murid aing. Ngadengi katerangan kitu ti si Asdur. Tibah drowi harita unggut-unggutan bari jeung seuri ngagakak. Tandani ngarti jeung satuju cenah. Samalah hate leutikna ngarasa bungah kulantaran sakabeh muridna eueuh anu nguciwakeun. Kumaha lamun kitu bah, satuju kana rencana kuri? Satuju euy. Heug teh teuing atuh ari geus asak babadamian kitu mah. Tinggal jalankeun peuting isukan cik. Ya, sing hade-hade. Sabot keur buntreng kitu. Torojo teh aya harita aya si Oded jeung si Juha. Barang nempo di dinya aya guruna atuh kacida atuheunana. Seleundeuk nyamperkeun bari jeung munjungan. Pok harita ngomong bari jeung nyarenge. Geuning aya abah geus lila bah. Aing geus lila euy lah. Kumaha sia duaan? Cager. Terus atuh duana nagukdek dariuk milu ngariung jeung baturna. Kadawakana teko terus caina di curulungkeun atuh kana batok regot diinum terus si Juha nanya ka si Jupri nu harita keur nyeng calebe diuk bari jeung ngalepus udud. Lain sia Jupri. Di mana euy barang siar teh tak katempo na mah hasil sia. Eta barang meungai ngeleuyak kitu. Lain ho ditanya teh. Nya, poe ayeuna mah kaperengan lancar usaha teh euy. Terus kumaha pagawean si laing duaan? Nah hasil maruruh musuh urang teh. Si Jupri malik nanya harita ka si Juha. Kada kaseuri puguh we atuh hasil mah. Kieu geura euy. Dewek mah saumur hirup asa kakarek nempo aya awewe nu geulisna jiga kitu. Pokona mah wah jempolan euy. Kitu ceuk si Juha. Ngomongna muni bari jeung ngacungkeun jempol leungeun duanana. Bari jeung seuri ngabarakatak. Pok atuh si Jupri nempas. Bari jeung rada muncereng ka si Juha teh. Kunaon ari si lain sia Juha? Sok tara puguh si aing ngomong teh. Nah naon anu jempol teh sia? Jeung awewe mana si anu dimaksud ku si laing? Den ho sia Juha. Si laing mah anger we sia balegug teh beakeun ku sorangan. Manya teu ngarti kana omongan dewek. Nya awewe mana deui atuh goblok. Apan urang teh keur baluruh hiji awewe nu jadi musuh urang.
Geus pasti atuh. Anu kuda bek dimaksud teh awewe eta. Dasar balat sia goblok. Ngadenge jawaban kitu ti si Juha. Ananya teh si Jupri amok. Hatena rada kasigeung oge naon sababna. Lantaran asa teungeunah manehna disebut badagug jeung goblok. Jeung balat deui. Bari jeung dihareupeun guruna nya Ki Badrowi. Nu jadi guru utama. Oh, atuh hari tergancang nempas kana omongan si Juha tadi. He. Juha, naon si Jepri? Lain naon-naon goblok. Ya, ari anu belegug jeung belet teh. Puguh oge si laing sia Juha. Matak lamun ngomong teh montong langsung tengahna sia. Omongkeun heula atuh ti mimitina ngarah batur sakabeh anu ngabandungan jadi ngarti. Kada maksud omongan si laing tadi. Tak gitu. Guys. Mas ya. Montong bari jeung paporongos kitu sia. Ari ngomong jeung babaturan bisi matak pas ya. Ya, di cik aduh, gancang kadinya. Dongengkeun lalakon sia. Kumaha da aing oge atuh sabenerna mah panasaran hayang nyaho. Tuh, guru ge ngajadog sia. Nyaho atuh kieu dongengna teh Abah barabat atuh si Juha ngadongengkeun lalakon manehna jeung si Oden dina mangsa maluruh arum rengganis kalemburna di barandunganku Ki Badrowi atuh jeung batur-baturna. Kalayan tangat pisan ari si Oden bah jempewe teu milu ngomong. Tah, kitu dongengna teh Abah. Jadi lamun kitu mah eta awewe anu ceuk si laing geulis nu katelasa arum rengganis teh ngaranna teh. Nya Bah. Bener Bah, arum rengganis ngaranna teh baduh. Lamun parang geus nempo mah burung waduh molotot jeung ngiceup-ngiceup. Estuning bahenol ner komen cerang lah. Hese lah neangan tadingna oge Abah. Anu bener sia nyungur teh. Ya, ari Abah. Nah kira-kira lamun jadi pamajikan Abah ge jigana rada pantes. Anu bener sia. Ki Badrowi aya atoh deui. Jadi kira-kira da lamun jadi pamajikan aing pantes gitu. Ngadenge omongan guruna kitu. Sakabeh muridna anu kerenariun teu meuni pating cakakak pating cekikik seuri bakatku ngarasa lucu meureun ku omongan si Badrowi alias Ki Badrowi. Si Oden masih Oden bari jeung nyekelan kulit beuteung segala rupa. Ari Ki Badrowi nu murid-muridna kelakah nyeng serikeun teh puguh we meuni molotot teh bibirna renge atuh harita hau ka dieu. Gayeng! Cek Ki Badrowi nyebut ganeng siap juga gak angkat tincak. Magasya dasar bangkawara boga murid teh maknya eta kaguru kalakuan kitu patut doraka sia kabege. Aduh. Hampura we atuh Abah. Da bohongan atuh Abah mah. Ngomong napi keresepeun kitu. Pikaseureun maksud teh. Lamun dewek hayang kadungora cek paribasana Abah hayang kadungora henteu Abah. Nyaho atuh. Moga sia Den. Mun jiga nu bunga sia yang serikeun ka aing teh. Dikira pantes kitu peda lamun aing aya kahayang kadungora da cegarasaan mah acan kolot-kolot teuing atuh dewek teh. Paribasana oge kolot sote ieu umurna da ari awak mah aing jag-jag bolejag moalih kudu ngora sia. Kitu omongan anak Ki Badrowi teh era-eraheun dikureling ku anak buahna bari jeung ditungtungan ku ngahaha sagarupa. Di ari hatekna mah sadar umur sakitu mah atuh geus teu pantes lamun masih keneh mikahayang ka saurang mojang anu leuwih ngora tur pantes jadi anakna atawa incuna
Pok atuh harita ngomong mungkas obrolanana. Dengikeun barudak. Ari si lain kalah ngaromong wae teh. Lain sok gerang ngarejo kaina. Aing geus lila hayang nyatu. Sakalian eta hayam jago geura pencit ka itu. Jigana ngeunah daging na pungkil wah. Naon sia Dodeng? Sumuhun bah. Bener sarua kuring oge. Geus lapar euy duh. Sok gancangan euy, urang ngaliwat. Sok bantuan ngarah gancang saya reo sok ngarah gancang beres. Siap. Anak buah nu sejen harita nyebut siap cenah arek barang gawe nyatana masak. Si Dodeng atuh paparentah ka batur-baturna nya geus kitu maju nararangtung. Terus pating laleos ka tukang. Dekul we atuh sakabehna digarawe. Babarengan digawena teh aya anu ngaliwat, anu naheur cai jeung mencit hayam. Ari Ki Badrowi nu jadi guruna mah harita teh ukur cicing we bari jeung udud ngalepus. Diuk weh nyarane nyang hareupan cai kopi pahit. Gancangna ieu carita sakabeh pagawean sedodeng jeung batur-baturna rengse we. Atuh kabeh-kabeh dariuk mending ariu nyang hareupan sanguliwet kejobodas adu masih keneh ngebul. Bakakak hayam meni saopat-opat jeung samal goang. Atuh geus teu kudu nunggu lila deui brak atuh harita dalahar. Meni balak kecerakan, meni recok, bangun suka bengah jeung galumbira. Sok sanajan kasebutna eta kadaharan teh menang hasil ngarampok jeung babadong. Tapi pikeun maranehna mah teu matak jadi buah pikiran. Tapi kitu oge lain teu ngarti kana halal jajauheun haram, tapi memang geus jadi kabiasaan hadahar harta anu menang untung tina enteng. Gancangna pisan mah atuh poe eta carita urang liwat bae. Kocapkeun deui ieu carita dina mangsa alam isukna isuk-isuk. Harita teh isuk-isuk wanci isuk mata poe geus moncorong ti belah wetan, manuk recet di sarada, patembalan jeung baturna silih adsrog dina tangkal kai atawa dina dahan-dahan kai niciskeun jangjang bangun anu kabaseuhan ku Cibun. Panjangna alam beurang teh kacatur dijojok ringkesna bae. Nincak mangsa alam sore. Geus ganti deui anu kadenge teh. Disagedengeun manuk tong ngeret meuni denger di sarada. Angin leutik ngahiwir dangdaunan pating adulang kawas anu ngagupayan. Dina kaayaan alam kitu, si Odet atuh jeung wadia baladna harita teh geus saragen. Maranehna geus asak babadamian. Lamun dina peuting harita arek ngaranjah lembur sindang sari cenah. Pakaian sing sarua hiding. Ari buuk jalabri dina tarang dipengker ku kain belang juga dijieuna tina kulit maung. Eta teh minangka hiji ciri yen maranehna teh komplotan garong nu katala siluman belang teh. Tetinggaleun bedog panjang jeung peso balati nu salilana sok dibabawa. Pok si Jupri harita ngomong ka baturna. Kumaha maraneh? Sakabeh geus siap atawa siap. Kabeh nyebut siap. Nya sanggeus kitu mah pok si Asdur harita ngomong. Siap Pak. Apaan urang teh arek ngaranjah lemur sakalian hayang mawa awewe adu geulis da. Lamun eta awewe geus beunang nah bakal jadi milik saha yo. Ngadenge omongan si Asdur. Pok harita si Jupri gancang ngajawab bari jeung nyarenge. Soal awewe eta mah geus pasti bakal jadi milik dewek atuh sia teh Asdur. Sabab ku dewek karek dikawin, rek disenangkeun euy, moal aya nu kakurangan. Si lain mah kabeh mah neangan deui we atuh euy, da loba keneh awewe mah. Ye, ari sia sok hayang menang sorangan we. Jupri dengekeun.
teu bisa kitu bae tuh euy. Teu adil sia lamun kitu carana mah. Ari kahyang si lain kudu kumaha si Oden? Dengekeun Jupri. Nya ari kahyang dawek mah saha we anu bisa mawa jeung meunangkeun eta awewe. Tah, eta anu boga hak pikeun mibanda eta awewe. Tah, kumaha sarea? Satuju. Yup, ya, satuju. Siap, yuk, tup. Si Oden atuh harita geus kitu mah. Si Jupri oge jempe. Teu ngomongna naon deui lantaran lamun maksakeun kana kahayangna sorangan geus pasti urusanna bakal ngadatangkeun piriweuheun. Lantaran manehna geus apal kada sifat anu jadi batur-baturna. Nya sanggeus sakabehna atuh dianggap beres. Terus amitan jadi guruna. Terus amitan kanu jadi guruna. Sanggeus kitu mah leos we atuh ararindit meni ngabring ninggalkeun guha. Ari ke Badrumi macicing we harita teu meulu ka muridna da pagawean kitu mah geus dianggap hampang jadi geus teu perlu pipilueun. Bangru salampahanana atuh si Jupri sabatur-batur nya kitu deui atuh kaayaan bahwa Drowi sora-soranganan di jero guha. Dina mangsa tur waktu anu sarua. Di jalan satapak anu engke berasna teh kalembur, kapi lemburan. Aya saurang tangtungan jajaka anu keur lempang. Tisirikna ngalenghoy bangun cape buntelan leutik di jingjing ku leungeun katuhu. Eta jajaka teh lian jakarana. Anu harita geus anjog deui bae ka lembur Sindang Sari. Terus atuh harita muru ka jero lembur. Lempang salse berjeunit tenan keayaan lebah dinya. Kawantu harita teh alam pasosore. Di lembur teh meuli haneuteun rame ku barudak anu keur arulin di buruan. Di hareupeun imah lobaan urang lembur lalaki jeung awewe anu keur dariuk dina golodog. Bari jeung biasa we ngarobrolkeun kahirupan sapopoe jeung tatanggana teh. Breh katempo aya warung atuh gancang jakarana harita mah muru kalebah dinya. Maksudna deuk ngadonreureuh sakalian we jajan. Da karasa atuh geus lapar pisan harita teh kawantu ti isuk-isuk can manggih sangu. Sanggeus aya ka hareupeun warung terus atuh asup bari jeung uluk salam kanu araya di dinya. Terus dibageakeun kudu boga warung ge nu katelah nabi anah teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uluh, ini atuh kasep ujang. Atuh nuhun bi. Terus atuh jang jaka harita ngoloyong gek diuk dina bangku anu jeun tina awi guluntungan. Teu lajol bi anah teh nyampeurkeun terus nanya mun sopan. Paroman bear marah mai jeung dareh deh. Someah matak bikar sepeun. Aturan, ulu jang sumping di warung bibi mangali atuh bili aya pamunut mah bade ngaleut mangga atuh ku bibi disayogikeun sakur anu aya mah. Jangkrana harita ngajawab bari jeung ngareret ka tukang warung. Atuh nuhun bi upami aya mah bade nyuhungkeun sangwe sapiring sareng rencangna. Kumarga bieu nuju lapar da ti anjing kene memenak sangu. Kitu mangga atuh jangnya da sangu bageng. Nanging rencangna teh ieu kantun sayur lodeh sareng goreng oncom da tos sareep atuh ari sonten kieu mah atuh ujang. Teu sabios bi. Sareng naon bae nu penting malah menak sangu we bi mah. Nya mangga atuh antosan sakadapnya kan ku bibir disayogikeun. Leos atuh bi anah teh harita ka jero warung cenah deuk ngayagikeun anu dipentak ku jang jakarana. Teu lila atuh geus datang deui bari jeung nanggeui baki. Nu dieusi ku sangu sapiring sok-sok atuh ditunda dina beungeut meja hareupeunana jakarana. Sanggeus teu ngomong deui harita kedekul we. Harita teh dahar beulikeun ka ngalimot. Kadawak anak-anak kerupuk anu ngagantung di dahar jeung sangu meulikeun ka bangun nikmat pisan. Teu jauh ti dinya aya 3 urang lalaki nu keur darariuk
Ari anu duaan geus katempo rada umuran. Anu saurang deui mah ngorak keneh maranehna teh keur galuntreng ngarobrol. Eta nu tiluan teh nyaeta Ki Japar jeung Mang Odin Jang Ajo anu geus biasa lamun wanci kitu teh sok ngadon arulin di warung Nabi Anah. Pok atuh harita kadenge Ki Japar harita ngomong, "Nah, yeun euy. Kumaha nya ari ayeuna yeuh? Kaayaan teh muni asa beuki harengheng bae, rampung muni asa beuki ngagalaksa. Samala 2 poe kat nu geus kat alaman atawa 2 poe nu geus katukan pikeun kaya korban," cek beja mah euy. Duh. Pokna anu harita si Ajo ge mayeran kana omongan Ki Japar bieu bari jeung sakapeung panonna teh ngareletane ka Jakarana anu harita keur diuk bari jeung dahar teu jauh jeung maranehna. Samalah sakabeh omongan Ki Japar oge kadengieun, tapi jongjon we harita teh Jakarana jiga anu teu malire. Nya benar we oge. Da geus kade ngadenge kana eta beja teh. Tapi ti tukang sapu tadi ti tukang sapu basa ngaliwat ka imah manehna teh eureun bari jeung nawarkeun sapu ka emak. Terus ngabuih ngadongengkeun samalah mah lain harta banda wungkul cenah. Naon deui atuh? Anu beak teh lantaran aya salah saurang jalma cenah nu geus jadi korban katelengesan eta rampog kitu cenah. Bener kuring oge. Geus ngadenge samalah mah jadi beuki ngarasa hariwang hate teh. Sok sieun maranehanana daratang ka lemur urang. Sabab ngan lemur ieu anu acan pernah aya kajadian mah. Sok ingis we kuring mah. Lemur urang diranyah jadi inceran. Itu cek Mang Odin. Ngaluarkeun isining hatena lantaran ngarasa melang jeung hariwang. Bisi aya kajadian anu teu dipiharep tumiba ka lembur jeung ka sakabeh bangsi lembur. Pok deui atuh ditempa sadita kujang ku Ki Japar. Lantaran nu jadi ka hariwang mah Mang Odin atuh bet sarua jeung ka hariwang hatena. Nyata tuh kulantaran kitu urang oge mah ulah balangah lebadi mah. Salilana kudu waspada tur iatna. Kegiatan ronda kudu terus dijalankeun. Samalah kuring mah sok sanajan di imah oge geus sababaraha peuting teu ti brasare. Lantaran sok sieun cek ente aya bahaya anu teu kajahoan datangna. Kitu cek Ki Japar. Sabot keur kitu torojol atuh bi anah milu mairan kanu keur galuntreng ngobrol. Samalah bari jeung nyampeurkeun gek diuk dina bangku. Kabenaran harita teh anu jajan rada lowong. Lantaran waktu memang geus maju ka burit. Pokoknya kuring oge yeuh. Ayeuna mah sok rada hariwang teh. Samalah asa pating sareblak jiga rek manggi-manggi kajadian anu pikariweuheun. Harasaan we atuh eta mah bi. Sabab hampir unggal poe loba ngadenge beja anu mata hariwang kitu. Tapi dalam urang mah aman. Lantaran pakuwu atuh hampir cara kaliwat unggal poe oge nguriling ngalingakeun keamanan lemur. Nya bener Jang Ajo. Bibi oge kitu ari harapan mah. Nya mudah-mudahan atuh. Lemur urang mah nya sing aman salilana teu diganggu ku nu kararitu. Cek si Ibi tukang warung menikeun ka norostos ngomongna teh. Ari Jang Jakarana anu karek anggeus daharna terus atuh harita cirilik nyujikeun cai kana teko. Tina teko kana gelas. Nya sanggeus kitu mah atuh regot diinum. Karasa ayeuna mah awak jadi seger. Teu lungse teuing jiga tadi. Pok atuh nanya kalawan sopan ka bi anah. Nu harita keur jongjon diuk dina bangku teu jauh teh dinya. Punten bae bi. Manawa sareng manawi tiasa abi bade ngeding tumaros. Ret atuh bi anah ngareret ka Jang Jaka. Bari jeung leuteup terus atuh ngawalon bari jeung ngabarandungan kudu ada jidinya. Mangga Ujang. Bade ngaroskeun naon atuh ka si bibi teh.
Kieu binya abdi teh mung bade naros naha lembur naon ieu teh jenenganana. Oh gitu. Upami ujang hoyong uninga ieu teh katelan teh lemur Sindang Sari. Sindang Sari. Rupina mah ujang teh nambean ka dieu nya. Cek bi ana harita bari jeung mencrong malik nanya maksudna mah memang laras pisan bi abdi mah nembean pisan ka dieu teh da. Ieu ge atungan saukur kalarasan ngahaja bade ka lembur ieu. Lembur naon teh bi? Sindang Sari ujang. Ari ujang nah di mana sareng bade angkat ka mana atuh? Ari kawit mah cag para pamirsa. Ye carita urang tunda heula kumaha lajenganana insyaallah Mang Dedi bari maluruh bagian anu ka-20 na lo nya. Hatur nuhun lo kumaha deui perhatosanana lajeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.